Wararaasnya malam minggu ke Pangandaran ngadon mendung kelapa. Kenanya pulang malu bapak pikiran naon. Kalau batu nyatanya pikirannya pikiran. Batu tinggal ikun malam minggu di Pangandaran ngadon mendung semendung hatiku. Mak, orang naik jet ski jeung babana nabut, yuk sama naik kapal. Boro-boro naik jet ski jeung banana boat tinggal ikun. Terus agak beak we ku angin. Atuh biarin atuh lah sekali-sekali dan yang juga pengen. Lain sekali-sekali geus dijelaskeun tinggal ikun angin oge wat katarik ieu. Yang mau ke mana? Gegetret. Kumawe ulah suka-suka aku gegetret mau gegetret mau enggak biarin. Katempo loba kutuna teh. Ya. Ya. Lain hari banget gelis. Pinter ngonten naik kutu loba. Biarin we. Dasar perut gendut. Bae perut gendut oge daripada dirinya begang si kanu pada jajan beuki ngaran we anak mah daster atan begang. Lu gendut mending jadi kurus. Kayak nanti tak ada yang suka ke aku. Lamun begang si kanu jelema sulit hati belang bayah. Biarin we. Kan bisa apa sih? Kan bisa kurus sedikit weh, makan sehari makan satu hari seminggu satu hari dan tutulian Terus ayeuna anu jadi pertanyaan rek naon di dinya nyamperkeun indung di dieu. Bae rek perut gendut teh Kembae we perut gendut teh kada boga kabogoh. sama kabogohna Moal beja-beja pelit pokona mah aya. aya naon Aya kabogoh. kabogoh Daster. siapa Mak daster pokona. ke mak itu yang nggak akan pada suka soalnya gendut pantat besar. Justru resep malah laki ka awewe nu bahenol. Emang dirinya nggak mau indung boga kabogoh. Mau sih mau tapi harus kurus dulu. Naon urusan anak neng boga kabogoh jeung bakal udah tusuk balik hujan tinggal ikeun. Ayo orang hujanan we. Hujan. Hujan. Labu tinggal ikeun. Ya balik asieun.